kasep dah heula tuh. Pak Ustad, kumaha pantesna anu kamari ngabunuh teh hukumanana? Hukumanana teh kitu mah. Wow, kumaha wah urang teh di urang mah hukumanna aya dalam undang-undang kayak agama Islam urang undang-undang lagi. Berdasarkan negara urang. Ieu mah dengekeun Ustad Nah, kumaha. sebelum Pak Ustad saya mah. Ari numutkeun sim kuring mah di hukuman mati heueuh da jelema teh aya bisa tobatnya. Lamun saumur hirup karunya di keluargana. Jadi nu pantesna mah hukuman we 2 poe. Di penjara. Naon enteng 2 poe? Ah, saya ganjel mau.